sepungan di kakawat aling lisan mekaten ngandika nipun Paman Kunting patih negara geningan itu parantos rau anu dihaturanan eyang di paguron luhur kalayan Paman Rasidruna kapayun kalayan ngahaturkeun haturan rawuh ti kaula atuh teu pinodama sanaos ti kaula oge ngahaturkeun haturan rawuh ka peunyuk panjenengan kasepuhan ti Talkanda oge kasepuhan ti jajar Sokalima kakang tua Wilujeng Sumpi bunyuk sumanga atuh anak Prabu dina waktos ayeuna sakumaha anu parantos dibadantenkeun tadi ayeuna anu disaur parantos junuk diondang parantos aya diangkir parantos linggih mangga geura pedar benjer beas ulah dinding ulun tenang sloka geura pedar sacara basa mangga ya kapayun sepuh Duryodana oge sakuni nuhun kana pembage aranjeun ditarima ku kaula nampi nuhun kana pembage ane oge Ki Adi patih negara reuas ieu nampi pangangkir Dinarpati dihaturanan Punalendra cenah rawuh ku Sang Ratu dina waktos ayeuna mangga geura pedar sacara basna ditek-tek nepi ka beungek naon maksud jeung tujuan aduh dipun mang oge nya kitu da puguh mang di jajar Sokalima teh ayeuna teh nuju dina giat-giatna pisan ngadidik para nonoman pigesaneun neraskeun ieu nagara margi ieu nagara teh meryogikeun sumber daya manusia anu berkualitas ayeuna mang nampi panyaur ti Sang Nalendra mangga tansah diajeng-ajeng naon anu bade disawalakeun dina gempungan ieu manawi sasireun sabeujereun mang tiasa ngawuran mangrupi kamandang ituna angin mangga kasakseni ku ieu kasepuhan ti Talkanda nyayogikeun tanaga sareng emutan pun geureuh anu mawi ieu coba mangga geura saurkeun anak Prabu puluhan dihaturan anu linggih teh saperkawis wayah dalem teh sono sarua sami ai bab kasono macam mah oge kaduana ngahaturkeun repunuhun laksa ketika binggahan eyang oge pamandruna parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula kalayan bade sakaligus kaula ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaeyang miwah ka Paman Guru Resi oge tekantun ka Paman Kunting nyaeta dina mangsa ngabdikeun diri ka negeri sebaraga ka nagara sasat henteu nijing sila bengkok sinembah
atau saja binati kitu gaya sanes purwa di haturanan lingih teh kaula teh bade ngedalkeun karta gahate anu ieu karta gahate teh bangbalu teh anu aya patula patalina sareng kajadian nagara dina waktu ayeuna di astina laras panginten usadayana ge parantos kasakseni layunan masyarakat dina waktu ayeuna anu luar biasa seueur anu alet-aletan nemongkeun rasa kaprihatinanana dina orasina ngayakeun tuntutan nuntut ka para luluhur di negara amarta supados tiasa ngarengskeun naon pihak anu kaalaman nyaeta bansang pakeu sareng kaharenghengan para pangagung anu aya di negara kedah tanggung jawab ku ayana dina waktu ayeuna ngaronjatna ekonomi kalayan nuntut supados digemblengkeun deui ngeunaan hukum di negara margi seueur pacengkadan dina sagaropi pasualan anu mamalana ngageunset karahayat kalayan ngaruksak pangwangunan eta anu demo nuntut supaya aula buru-buru ngarengskeun ieu pasualan sedengkeun kapan sanes mengukur hiji anu karengskeun ku kaula aku hal sakitu mangga kedah kumaha jalan kaluarna supados ieu kaharenghengan anu kapapanjangan kieu teh tiasa ngarengsek ieu nyangakeun sasieun sapeuyeurun manawi aya cara rempuk jukung mah tiasa rengsek manawi tah kitu manawi ujar meneng-meneng Gusti patengahakeun nira margi pangemut ieu rasibisma ieu teh dilantarankeun ku pagawean-pagaweanana raja jeung kansa-kansana sasat tamiang meuli kabitis kajadian anu sarupi kieu teh anu jadi bibit rurujit inung rurusuh na di nagara teh lintang teh pemerintahan nagara kirang sampurna dina ngajalankeun kawajiban dina